agama teh henteu ngajanjikeun kabeungharan, berhikmah teu ngajanjikeun kabeungharan, ngan ngajanjikeun kabagjaan. Beda beunghar jeung bagja. Teu setiap anu beunghar bagja, ngan setiap nu bagja ieu teh jalma beunghar. Jeung beunghar teh lain perkara angka, tapi ketenangan dina jiwa. Nu mana nu tenang dina jiwa? Nu samina wa mengikuti karena kebijakanana, teu nolak hatena, da boleh jadi engke diganti ruang ujianana. Jadi emut karena kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ditampi heula. Lamun Nabi Ibrahim geus emutan, kumaha atuh euy makaning meunang hayang budak teh atuh urang teh geus moal boga budak aya di pencip mah. Lamun pikiran eta diteruskeun, gagal Nabi Ibrahim. Lamun Nabi Musa ketika diparentahkeun neangan rokrak, mun bahasa urang mah nya neangan naon? Naon tadi teh? Rokrak teh? Neangan tongkat? Cek logikana sakieu keur panikna Firaun jeung bala tentarana sakitu geus deetna dititah neangan tongkat. Lamun mikir-mikir karena perintah ti Allah, sikap batina nolak, cilaka. Ngan begitu siap milari tongkat, langsung perintah keduana sok denggelkeun eta tongkat. Karena cai nusak itu tarikna ditenggelkeun didinya hikmah kabuka. Maka hadirin rahimakumullah, sikap batin teh penting kacida. Tampi heula, lamun urang bisa samina wa atona ka guru, engke ge lamun dibere ujian teh hate ridho heula, najan can kabayang solusina. Budak gering wah teu kudu riweuh teu kudu nyalahkeun sasaha. Ridho heula.